Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 31 Januari 2026 masih dina surat Maryam terakhir pangintennya dinten ieu ayat ke-80 genepna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina inna sa'nyana alladzina ari jama-jama amanu anu beriman kana naon, beriman ka Allah, beriman ka malaikatna Allah, beriman kana kitabna Allah, beriman ka Rasulullah, beriman ka hari akhir, jeung beriman kana kodo jeung qodarna ti Allah. Ta eta anu iman kana anu genep. Wa amilus solihat jeung selalu beramal soleh eta jama-jama nu beriman. Eta teh ku Allah teh bakal dipapari naon, sayaj'alu lahum ar-rahmanu, mangka bakal dipaparin ku Allah, dijadikeun ku Allah lahummu pikeun itu jama-jama ar-rahmanu nyaeta ti Allah anu Maha Rahman, wuddan rasa cinta jeung kasih sayang. Jadi lahum ar-rahmanu pikeun itu jama-jama dipaparin ku Allah anu Maha Rahman, anu Maha Welas, wuddan rasa kasih sayang. Jadi secara otomatis jalma nu iman jeung anu beramal soleh mah kasih sayangna tumbuh dina hatena. Kasih sayang ka papada jama, ka sasatoan, ka binatang, atawa kana tumbuh-tumbuhan jeung sajabana makhluk Allah selain ti manusia. Saterasna, fa innama mangka sanyana ari perkara Al-Qur'an yassarnahu dimudahkeun ku Allah hu kana itu Qur'an, digampilkeun ku Allah, digampilkeun naon, bilisanika ku lisan anjeun. Jadi gampil naon, mudah dibaca, mudah dipahami, mudah diartikan, mudah dihafalkan. Tah eta Quran mah eta teh kersaning Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu sesah. Benten deui upami bahasa nu sanes bade bahasa India, bahasa Indonesia sesah dipahami. Saterasna, naon Quran teh eta teh lebetna litubasyiro bihi, supaya mereka bergembira bihi ku eta Al-Qur'an, al-muttaqina ka jalma-jalma anu takwa. Ini takwa dipaparin kabar gembira dina Quran. Wa tudira jeung mere peringatan naon bihi ku eta Quran, kauman ka kaum-kaum luddan anu jahat, anu doraka, anu membangkang, dibere peringatan ku ieu Quran. Jadi memeh disiksa teh dibere peringatan heula, teu disiksa kitu bae. Tah jadi terus diberi peringatan mesti kena membangkang di dunyana oge disiksa. Komo di akhirat mah. Saterasna, wa kam ahlakna jeung sabaraha naon, sabaraha generasi ahlakna anu tos dihancurkeun ku kami saur Allah, qablahum ti samemeh maranehanana, min qarnin tina pirang-pirang generasi. Generasi Raja Namrud, generasi Fir'aun, generasi Abrahah, raja-raja anu gede, anu kacida hebatna, anu kacida ganteng gagahna, jeung peralatanana anu sarare eta ancur sadayana oge ku ahlakna anu doraka ka Allah. Saterasna, hal tuhisu naha anjeun teu ningali minhum ti antara manehna, min ahadin ti salah saurang anu tos mere bewara eta sadayana ge dihancurkeun ku Allah. Au tasmau atawa nguping tina bewara ti samemehna aya Quran oge tos dibewaraan lahum ka itu jama-jama rikzan bari samar-samar. Jadi kapungkur mah berita-berita wungkur samar-samar saatosna aya Quran jelas tos diterangkeun dina Quran perlente. Yen kejadian-kejadian terdahulu, segala sejarah, segala anu bakal terjadi oge aya dina Quran jelas
tos diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala henteu aya samar-samar deui. Tah alhamdulillah dinten ieu dinten Sabtu parantos tamat surat Maryam. Insyaallah dinten anjing dinten Senin anjing minggu bagian healing minggu banyak. Jadi anjing dinten Senin insyaallah dina surat At-Taha. Mudah-mudahan orang panjang umur bersehat kalian tiasa petebang deui dina waktos anu sami. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.